Obat terakhir gerak tali. Nanti bagi kayak roti panyalu Ciamis. Nah, madep naon didikan ieu. Ulah mau minta. Terus maghrib dia rugi gitu. Maghrib panyalu. Deuk di Jawa Timur kita terserah. Sedih tuh ayo ya. Dewa mama akal itu panjalu. Ngan di dia yang orang kali kan. Nyaho ngarang we. Nah, ini mah bisa nunggu takdir batur. Udah diteguh ieu teh di panjalu. Di dia yang orang kali na. Dibejaan ku budakna make ustadna datang ka dieu. Kitu Pan? Ya biasa udah jadi dukun. Nah, punten ya, lamun ditanya, emang ditanya saha diri lu beunghar? Rek diteguh, Pak. Lu beunghar. Teu ngarapo di sini benta. Ade Bapak, Allah nitipkeun teh nya sakunyung-kunyungan teh. Aya proses. Lamun ibu hayang beunghar babari. Asli keur sangsara daek nulung ka batur, komo dibere beunghar, beuki batur. Keur sangsara pedit ka batur komo beunghar adigu. Ku Allah teh dititipkeun harta teh nah Allah Maha meninga kana kayaan hatena. Beuki doraka diberi beunghar teh jelema gelo kitu. Nu sangsara bageur tungguan 1 tahun 2 tahun 3 tahun naik ekonomina ningkat tah mun di dieu aya beunghar kukuring dikodek ke si hatena aya pagawean hate naon nepi ka Allah nitipkeun harta. Pagawean hate aya beunghar lain pagawean awal. Bukan suku tadi kudu tahajud, ngarah harta benang, cepecakan 2 tahun tahajud ngarah sangsara. Bukan suku tadi kudu duha, ngarah rezeki datang, pecakan duha 3 tahun. Ya, iya duha jeung tahajud teh alat keur meunang rezeki, lain alat, tapi kuduha jeung ku tahajud teh itu bagian daripada rezeki. Di saat batur sare urang tahajud, di saat batur riweuh urang duha, tah rezeki teh eta. Ari urang mah ngajalankeun duha teh ngarep-ngarep rezeki nu datang. Ternyata beurang duha penting tahajud tuluy hees kalah beuki sangsara. Karena nu dik kana duha jeung tahajud nah cenah ustaz lagi cenah cek maneh tahajud jeung duha mata ngajalankeun rezeki bakal aya geuning urang anu sangsara lain salah. Justru tahajud duha teh eta rezeki. Hartos ya. Berat hayang kasep pada surat Yusuf. Aku maca surat Yusuf teh geus kasep. Geuning petot ke nih dari eta anu kasep maneh. Kadang-kadang ibu teh berendet pan mati surat Yusuf hayang budak kasep nu datang petot. Karena nudik kana surat Yusuf teu balik surat Yusuf eta ayat Quran ieu teu balik. Di surat teh ngaji diliwat surat Yusuf. Ceuk nanti liwat budak-budak korban surat Yusuf. Jadi kasep ieu teh aya makna Bu, lain makna raraina dan Nabi Yusuf geus ti ditu. Nah kasep lagi makna teh kasep ahlakna. Sok salah wae urang teh nya mencerna teh nya. Jadi we deui ngamalkeun. Itu. Berat jelema umroh sa'i. Tujuh balikan di Safa nepi ka Marwah aya kakolot nyadikeun hate teh itu umroh. Cek sebelah asa di bahasa Kaos lain. Ya bahasa mah itu mah tingkatanana wow gitu. Ieu mah tingkatan akal. Babaringan, artina ge babari. Jalma umroh tapi kakolotnya udah goreng, kakolotnya jadikeun, kakolot nganter eta teh umroh. Aban umroh teh sejarahna teh Siti Hajar melaan Nabi Ismail. Neneangan cai neangan tuh nepi ka kukulingan di sopan nepi ka Marwah. Tah urang teh umroh bakal sa'i di sopan nepi ka Marwah. Di ditu mah TKP tempat kejadian perkara. Tak ieu batuna, ieu sumur jam-jamna, tak ieu sopana, ieu marwahna. Kukulingan tapi hate mah balik ka Indonesia sumujud ka indung. Nah umroh terjadi aya sa'i perjuangan indung kanu jadi anak mata ibadah nu hebatna ngalita anak alus kanu jadi indung bapak. Rek harti mun digitukeun. Syukur.
mata atuh bapak cenah mama datu umroh masih halus ka kolot tatangga itu umroh anggar pula ka kolot umroh 5 tahun kolot jadi hate ngerucut cai kolot si eta mah teu umroh hartos jadi aya makna disebutkeun aya makna digawi tah puasa ge mah sehingga la'alakum tatakun Allah ngewarang segala rupa ibadah teh la'alakum tatakun supaya manusia jadi jalma-jalma nu tarakwa artina urang teh can takwa takwa puasa teh kudu jadi jalma nu takwa ari jalma nu takwa nu panjang deui wae walakon teh dosa ribu bisa kitu wae ge moal kacarna balik diri ditanya ku salah di mana biar pengajian yang saja lagi menang kitu ya rame geus lain perang deui makna terakhir puasa teh kudu peduli kana lapar kana dahaga aya deui makna puasa teh ulah barang dahar nalika batur teu rido di mana nyokotna saung geus aya kolot geus aya tapi adan karek lohor sanggup ngadahan ngong asar sanggup nuang mun geus maghribnya kakara artina naon eta teh artina boro-boro mah haram halal ge gumantung waktu boro-boro mah haram subhat ge moal diasupkeun amata jalma nu puasa mah cekuring tadi moal wani barang penta bisi batur deui eta kalau ustaz bener-bener puasa moal wani menta duit demi apa tanya panitia nu ngulung di penta duit teh urang teu padahal cenah DP pas urang nganjuk motor teu wani nah kuring mah puasa ari puasa teh artina teh teu wani ngadahar perkara anu batur teu rido teu wani barang penta komo lebih ka menta we 1 juta moal wani nah kuring nyaho Allah teh ngamilikan kuring per poe teh sabaraha ceuk Allah teh 50 mental kuring ke 1 juta ka bapak ku bapak beres 1 juta artinya 850 bakal gorogotan awak kuring rumah sakit bakal nepi mata mending ngeuletik jajan daripada gede ribu nun alus mah gede jajan aduh kumaha coba perbuatan lamun diulang tuluy teu dibayar dok leuwih halus ridho pisan bapak nan bapak kudu bertanggung jawab hareupeun umum kan kudunan ka umum urang kudunan ngundang ustadana ke ibu-ibu nanya dibikeun teu ceuk bapak teu da teu menta kumaha ceuk ibu ieu korupsi tah matak dikeun beres maknaan puasa itu ibu bapak-bapak da amar makna puasa mah alatum tatakur supaya jadi takwa ka eta da peduli kana lapar peduli kana dahaga lawan di barang dahar perkara anu batur henteu ridho mun urang sifat mun urang disebut manusia maka tembongkeun sifat manusia mun urang sato tembongkeun sifat sato maka Allah hindakeun manusia jeung sato eta teh pelajaran berhenteu bagong sifatna bagong monyet sifatna monyet anjing sifatna anjing urang ka manusia mata kudu boga sifat we sifat manusia ayeuna ibu sakola jeung monyet bikeun saus sasikat diceklan kuleun ka tubuh bikeun deui diceklan kuleun kenca bikeun deui diceklan ku suku ka tubuh bikeun deui diceklan ku suku kenca monyet mata jelema nu saraka karek wujudna manusia jirimna manusia sifat nama bebengok monyet mata leuweung kalau nyiptakeun leuweung bagong cicing di leuweung horai cicing di leuweung monyet ge cicing di leuweung aya teu leuweung rusak ku monyet eueuh aya teu leuweung rusak ku bagong eueuh aya teu leuweung rusak ku horai eueuh horai leungit bagong leungit monyet leungit celak manusia banjir di mana-mana gempa terjadi musibah terjadi deuk nu di monyet ternyata poe ayeuna loba keneh wujudna manusia jirimna manusia tapi sifat-sifat monyet tah Allah teh menta manusia mana manusia teh wujud manusia jiri manusia sifatna ge kudu sifat manusia ngartos ada yang berarti tafsir nu lain-lain bubar ti dieu salaki gendahar peda beak no beak monyet langsung nambahan keterangan deui da urang betul ngomong gitu jadi orang teh manusia ya teh manusia lamun bener orang manusia tembongkeun sifat manusia
lalajuan domba bisa kanakeun babaduh teteunggeul hubah habeb anakna gede tengar urang manusia tong pasea lamun manusia pasea jadi domba pasea bu ngesan jam 10 pas bila langsung ulang da isuk ya maneh agenda anu bakal negara ibu sing sarehat amin Nabi Yuswa amin marat milih deukeut hiji anggan barang amin jadi apa Allah teh mah uningan kana solusi hirup mata di mana ada masalah tong kacau teh pikiran tong galau tong loba di pikiran nah Allah mah uningan kumaha carana keluar tina masalah lamun bener ibu yakin Allah bakal ngereskeun eta masalah tong galau teuing tina masalah teh enjoy we bener karena gerhana hirup 40 tahun teu pernah kuring cek paribasa teu bisa keluar tina masalah aya Allah mata kuasa teh keur ngadeukeutkeun urang ka Gusti Allah sagitulah kami atur bobogoh saton sareng sampakan mugi agung cukup luhur di pansi hampurana paralun anu kasuhun meninggal di pamrih hampura anu katendak luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaumum sapurani rahayu gapurni inti alam kana kasalamatan lawang kabagjaan kembang sedetik sebarang sari tutup lawang sigo naka aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.